Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi di dieu dina waktos ieu bade nerangkeun tema anu judulna kebersihan, tentang kebersihan. Kebersihan teh aya sababaraha macam. Kebersihan raga, kebersihan jiwa, kebersihan rohani. Tah, dina kebersihan eta urang teh kudu ngacakup sagalana sadayana kebersihan eta. Soalna amun ngan kebersihan raga hunggul mah percuma moal bersih di luarna aya di jerona teu bersih. Tah urang kudu ngajaga kesehatan, carana kudu bersih heula, lingkunganna bersih, jiwana bersih, ragana bersih, sadayana we pokona mah ya. Nah, Allah teh resep kanu jalmi anu ngajaga kebersihan sareng ngajaga kesehatan oge. Jadi dina dinten ayeuna kabeh sadayana teh kudu ngajaga kebersihan. Ngan sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.